tereh jeung jagoan nyata dewek menang panggilan aing ti ibu kota ka Jakarta kudu nyaeta sunatan massal kurang leuwih budak nu rek disunatan teh 300 budak dewek wah batur mah mantri ayeuna mah lila 300 budak teh dewek mah 300 nu disunatan ukur 5 menit beres kabeh disunatan. Poho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu baju. Jeung dewek mah teh hese bager tukang kendang ngahuapkeun tung deungkeung jak lah bagjanya euy wah bagja ayeuna dewek inget baheula di sunatan lain baheula dewek uceuk beja cenah nya lamun hayang gancang cageun nu di sunatan cenah kudu ditololkeun pacokeun kana hayang aing disunatan tololkeun bobogan aing kaluar pacok ku hayam alhamdulillah lain cager ala kabehanana aing heeh jeung dewek mah pernah pengalaman baheula ieu mah keur di kampung mah kapan jarang mantri sunat dewek teh diajarnya jadi mantri sunat baheula mah geuning make bengkong ya ayeuna mah geus make laser make sistem knop teh geuning nya bisa diukir ya namanya cek beja ayeuna bisa diukir segala cenah sunatan teh baheula dewek sajarah jadi mantri sunat kungsi baheula ceritana teh meureun beja pabeja-beja di lembur dewek teh aya mantri sunat anu tereh jeung jagoan nyata dewek menang panggilan aing ti ibu kota ka Jakarta kudu nyaeta sunatan massal kurang leuwih budak nu rek disunatan teh 300 budak dewek wah batur mah mantri ayeuna mah lila 300 budak teh dewek mah 300 nu disunatan ukur 5 menit beres kabeh disunatan teu mungkin teu percaya ilaing nah sejarah dewek ieu carana aing bawa budak nu rek disunatan 300 siki teh ka lapangan kalapak tutuy ti tanah Langkara kabeh bukakeun calanana kabeh 300 budak teh tanah rolol bobogaanana ngajejer kabeh coo hiji-hiji ku dewek bobogaana coo kapan lamun di coo teh sok nararangtung jara ceng kitu bobogaana teh nya ieu mah di sunatan da geus ngararacung bobogaana kabeh di lapang bola 300 budak dewek mah gancang-gancang nyokot mesin babad rumput siang 5 menit beres 300 budak disunatan ka bayi ngan budak beres disunatan aing ditembak polisi dan jilakakeun atuh buntung kabeh budak nu siki baheula ka dewek lain digaji aing kalah kamunang hukumanna kuduna 300 juta kudu malikeun aing bobogaanana 300 siki lieur aing elah tadi kasih dawala kitu di belah mana cenah si pekek dia paeda mata antuniam wadini hingga lohil isam amin 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 paeda mata antuniam wadini hingga lohil islam amin amin
puasa ge acan. Ari waktuna takbiran ngadon gapleh sia teh. Oh, sia tama kitu da. Sakitu sok reuwas teh. Urang mah resep teh lamun 2-3 poe lebaran di gerewan kudunungan eta urang resep. Eta ngarep-ngarep teh urang ge ngarep-ngarep we nama. Urang arek kaul. Sok rek lagu naon kieu sok. Mapai jalan satapak nya sing bener ngajugjug ka indung budak rek naon Aisyah anu cerik carindak dak kunaon pedah teka beli wedak belikeun atuh belikeun kumitoha urang di benduan nah kunaon pedah budak menta jajan bere atuh sia teh ka warung nganyuk eueuh nu merean kunaon pedah urang loba tunggakan ulah nganyuk wae bayar atuh nya kapaksa kuring lunta ka mana geus era kumitoha rek ngandelkeun pangabisa main gitar dagang sora penghasilan teu sapira cukup meuli sate domba tapi mun aya milikna pamajikan hayang 5 siapa karakter pangamen hayang nyandung atuh teu kasawang ditadina teu kapikir dianggan miara anak mitoha rudet alabatan ngurus pespa mun resiko teu nyukupan diwirna siga asepan somonyong merendah tadi bere resiko sia atuh aya keneh kabogoh urang cerik balirihan aku naon barang antik kabongkaran naon sia teh mun geus kitu dijual jiga loakan tumatak awe mah kudu bisa ngajaga kehormatan kaceretan cai Kang Maman cai kaheman kabaseuhan rencang kahampangan mengkeut pageuh melitina palangkakan amun katojos bareuna 8 bulan Aisyah nanaonan lagu kitu patuh sia teh lagu teh bahaya pornografi sia mah ngandung misi atuh ngandung misi gare ai mimitina alus sia teh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.